dimana wujud geus katingker ku hawa nafsu kitu jadina bakal ngorbankeun anu lian pangaruh jurig anu nyiliwuri setan sumar mah kelong anu newo-newo deh leres gagah anjeun tapi moal aya nu leuwih gagah lintang ti kaula anu geus aya SK ti pangeran yen moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi ka anjeunna walah dina jero pengabdian tangtuna oge ngaliwatan hese capek susah payah cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan ma bener anjeun teh geuning istri nu sajati sumuhun kasih cepot kasih dawala teh anak sampeuran lain anak tegas tapi kanyaah anjeun luar biasa dibabawa ku bapa sangsara ridho jeung ikhlas teu ngarasula anjeun bari anjeun teh anak raja sumuhun ulan istri soleh waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya kalayan izin pangeran ridho pangeran kodrat irodat pangeran pitulung pangeran cager anjeun tobat teuing tentingan Arjuna nepi ka kitu-kitu najang anaki astra jinga dawala anak majang eueuh dunya kinasihan mak teh nyaah ka mararaneh teh jangnya ge ka anak sampeuran mak dek balik ka nagara mak dek minta tulung kumaha carana pikeun mulasara mararaneh bapa maneh geus dibawa rek dicacag jang kudu kasaha mak kudu kasaha minta tulung sampurasun aya saha wa istri satria ulah saha sampean ngaran kaula leres Dewa Nur Cahya Dewa Nur Cahya urang mana cing saeutik gede na anjeun teh kapependek kudu jadi salaki saeutik gede na meureun anjeun teh aya nyerep ilmu tinu jadi salaki paningali batin anjeun gerak gunakeun saha cing ieu kaula hijabna eueuh-eueuhkeun cenah muka sapa hartina cenah tobros paningali anjeun ka kaula saha kaula nu sabenerna Dewi Siti Ragen wa tekuantos istri nu sajati saeutik gedena parantos nampi ilmu panemu jampe pamake ti caroge eces jentre pertela ngemang boled yen ieu teh salaki nu sajati nyata Semar Badranaya tobat dia aki-aki tebat ngaheureyan ka kaula nanaonan ieu teh ih anak korban deh kumaha tenang di dia diuk nanaonan ieu teh aki-aki teh geus heureuy teh kaluwihan teuing ngareureusna ngorbankeun jadi anak tenang kapan urang teh eueuh deui pamuntangan angin kana kodrat irodatna Gusti nu kagungan urang sadaya kana Rahman Rahimna sumuhun can waktuna maneh balik cepot dah eta bisa so teh nyawana abus deui lamun utuh deui ieu wujudna beres he daging geura patepung dijeng daging kulit patepung dijeng kulit getih patepung dijeng getih urat patepung dijeng urat waras tu maneh jati-jati tu makaning waras kalayan izin anjeunna cager maneh alhamdulillah eta ngulisik deui aduh
tobat nuhun panutan calik nanging kumaha itu wujud salira dicacakeun bae da itu mah kurung anu penting mah eusina leres Ai aka geus hirup geus ari silaing paeh keneh aya nu paeh nyonya jangkrik monya nu paeh nawar Lupai hayang bawang aja. Kudang aja. Kudang aja. Lah, mak. Mak, ya, sahaya. Tanya ku maneh. Eta mak buka rerendengan gitu. Seperti Jeung lain muhrim. ya, seperti nu geget. Lah, naon? Tinggali emak dulu. Emak rerendengan jeung bolon. Hayang keberondong. Mak, dawala, ka mana bapak? Bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang. Astagfirullahaladzim. Ka mana ini na teh Arjuna teh? Ke apa jang nu jelas merek dicacak? Cenah keur syarat neangan ilmu. Kayak ari ieu saha ieu? Tanya ku maneh. Saha siling? Wilujeng tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya. Urang mana? Kaula jauh. Tapi jeung maneh teh salemur tadina. Ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula. Mak, siapa? Tuduhkeun mah ka mana lumpatna Arjuna ku abdi rek dibeurik. Ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna. Da puguh bapa abdi hade goreng oge. Aya wajar meureun anak Mulasara kana jadi bapa. Nya Ngan ieu abdi teh kaget nah mah bet rerendengan kieu muni jeung budak ngora. Muni kawas nu teu aya kasedih bapa abdi maot teh. nya bawa-bawa. Tertawa di atas penderitaan orang lain. Betul. Saha ieu mah? Ieu teh bapa maneh salaki emak jang. Saroge emak bener. Ai abdi paeh teh geus lila ieu teh. Cikene. Oh jadi bapak mau teh majo nikah deui we. Pak, mak numutkeun ti Pak Uyud Buser. Penelitian Kronologis mode kieu teh mah bakal terlibat ye. Bakal loba pertanyaan mah di pihak polisi. Sabab Purkuntu karitunggul lar gagak karitunggak leungit bangsat aya paling. Boa-boa ieu teh aya pembunuhan berencana. ari kieu jadi nama. Ayeuna Semar cepot dawala di paehan mak kawin deui. Aya permainan mah jeung juragan Arjuna ieu. Ada main juga apa? Ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu. Termasuk perselingkuhan ya. Sabenerna bakat tingku nyaah ka maneh. Nyaah ka abdi mah lain kitu atuh. Kumaha kronologisna pangna nyaah? Mak teh jejeritan menta tulung salaki mati anak korban.
nepi ka peuyeuh mah teh jang. Lajeng kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mah teh kapelet teh jang. Ieu teh maksa bogoheun ka emak ngan kumaha teh kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga. Kaula daek jadi salaki asa pangyageurkeun anak. Nyaeta maneh asta jing dawala. Kitu mah teh kaleuwihan. Maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna. Jadi mak teh mung jalir janji. Da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab. Da kawin mah acan mah teh jang. Nya atuh wilujeng ngae kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu. Ma wilujeng sasonoan sareng budak ngora. Bade bulan madu pengen. Abdi bade mios ti dieu. Moal nyarek eta mah dahak mak parantos jadi janda ieu. Abdi geus kaula we aku bapa saterusna. Yah. Moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring. Anu ngurus ti leutik nepi ka sagede kieu teh Semar. Najan aya keur ganti nak moal acara jeung manehna. Eta anu nyaah ka abdi ti leutik. Kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya. Ngan kuring mau betah di dieu. Bisi bosen anjeun kacicingan kuring. Ma moal jang moal bosen. Wah urang ini era. Komo kesana pun. Ragam. Kan nyeri-nyeri hate aya di dieu. Nu jelas ieu teh bapak maneh asli. Ya. Kapan bapak kuring merek dicacag? Itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina. Wah, curiga teh emak meuni geugeut kitu. Nya bapak urang pasti. Ya sia. Leumpeuh Yuni sia teh. Pengaruhan. Jo percaya we leumpeuh Yuni sia teh. Dumeh itu jelema beunghar. Sabab Semar sempengangkeun ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam. Benar. Semar iku dudu wong samanea terusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Tidak percaya. No way. I don't believe you. Kan bae teu percaya ka kuring mah. Bapak punyungan abdi semaheun abdi wah doraka sia ma panginten atuh nuhun maneh geus waspada dawala teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang Bapak nuhun dawala anaking maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa ku nyaah-nyaahna ka Bapak. Tapi ka nyaah jeung ka deudeuh dibalikeun deui ku Bapak ayeuna bisa riung mung pulung deui. Ya, sia kapangaruhan teh. Puter lidah. Karek sakitu geus ka doktrin. Tidak akan gitulah. Dewek mah tidak akan. Amuan sampingna Bapak urang mah boga ciri nu mandiri. Benar. Punten bade namun sinjang. Sok. Astagfirullahaladzim. Bapak. Ma hapunten ma nepi ka nuding goreng abdi wajar jang. Teu nyaho mah wajar.
luar biasa itu wujud kumaha Bapak kurang tenggelan Arjuna ku abdi ulah lamun maneh mawa dendam silakan mun init ka medan perang init ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur cilaka kabongohan bangsa urang ieu Wah, ngomong Andri. raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeunana hayu anu rek nyurikna urang tewak Bapak uningan ti saha Culik rek tewakna. dina sajeroning gering Bapak lain sagering-geringna Ya, monitor. tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir ya dalin sagering-geringna cek aing oge Percayalah ke bapak. paingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima ya da pisang nama keti kotok Teke lagi. si horeng Bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah ya kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu pendek cicing dilebak sirahna mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu Eta. Ngamonitor maka. leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah Bapak aing sakitu jak moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh gitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kan tenan ma kaula nun nah cai mah Kerata tahar gitu. maksudna bakal datang semah ka dieu nah cai mangga kaula nun lah naon kapiting itu kulub Da boga kapiting we nanti mah isaha bo. rajungan non je di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet Anu di bedog. eta teh Anu di bedog ku bola geuning baju. ngan lihat palingan dicook ku aing teh nyapit Lain ku mati ketingalianan saya teh. bade naon Bapak teh urang nyalukan dulur Bapak pindah ka dieu pindah ka dieu Carananya SMS kolot. naonana bidiukna pindah ka dieu Pindah ada geus montok. lah pindah dia lah pindah lah Pindah. maksudna Gerak pindah. lajeng ieu Dewa Nur Cahya Tuh. meremkeun socana rap sidakep sineku tunggal mati ini babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cita lan rasa Iya iki. nyaeta ngagupai ngagunakeun ilmu panggupai rasa nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna Walah, iya inggih. anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing belelesat datangna katumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung Beres. putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri Itu miri nutuk leuwih teh. nah kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum Pak ka dieu majuna nah jaradi jelema dulu Sing baru wah Star Trek teh teh salahnya. Incun ini anu teh.
Wilujeng Sumping, yap. Sampurasun, Rampes. Astagfirullahaladzim, eta teh dewa, Pak. Tanyakeun ku maneh engke. Aya keajaiban gitu. Wilujeng tepang deui. Sanajan urang papisah, tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu. Urang ngamuara deui dina hiji rasa. Sahak jeung sakawajiban. Laras mangga calik-calik. Aduh, cepot. Dawala. Abdi nuhun maneh geuning hirup keneh. Saha ieu teh? Kula Bapak maneh. Bapak Abdi. Aing teh lieur teh. Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna. Aduh, anak king. Astra jingga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun. Nuhun maneh salamet. Saha ieu teh? Kaula Bapak maneh. Lieur. Wilujeng tepang deui mangga linggih. Aduh, nuhun. Nuhun salamet maneh. Bapak abdinya. Geuning nyaho? Apa we kene tadi? Wilujeng tepang deui linggih. Cepot. Salamet maneh jan dawala. Salamet mangga linggih. Bapak abdi deui nya. Bener. Alah. Ya. Kang. Ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi. Wah, ayeuna mah. Pak, ya. Loba nu ngabelana. Ieu teh Bapak abdi kabeh. Ari salira sarua. Nya ieu teh sadayana ieu teh salaki emak. Nya anyir. Kuatan emak kulimaan dulu. Boga teh jamuna we. Bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di Bapak ayana deket-deket anak talus Bener mata gerak korehan. anu sok didongengkeun ku Bapak ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong Bapak mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk Bapak nya anu didongengkeun ka pungkur Ngaon kan? Cing. Bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan geus. Papat kali pancer lain buah haji dari rukun Islam. Dari wangka beragama ingis diri masing caricing renungan masing imut barang putih Bayuyut kusayang gade kejojonan teuing sali
kedah jadi pantrang mun teu gaduh pamadekan leungiteun ka manusaan leungiteun ka wakilan serepitna dura pangrina nu tatu matak tugeun Cancam marica tekaur rek kumanina teu weleh menang musibah teu weleh menang musibah payus mun silih elingan pantes mun silih tulungan tandanding silih ajenan du masyarakat manusaan Nur cahya sesekar ningwang cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng luar biasa ngimpi aing teh lain itu dewala aya keajaiban kieu kan kieu babarengan jeung Semar teh teu rugi babarengan ilmu laduni teh itu meureun eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu 4 kali 5 genep 7 8 ciwit lain korehan mah ilmu kolot teh ilmu 4 kali 5 RW 3 papat kali pacar gitu lain jauh-jauh ke KRW 3 itu nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu opat memang kaula salaku pancerna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana oh saya nanging kaula ngawakilan anu tilu lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer mangga asma jeung af'al kaula geura lantik ayeuna doh eta wow si horeng raja teh hate oh janya kameureun jadi jelema daek cocorokot kumaha hate jurungkeun ku hate dijurungkeun ku hate bener oh montok jeung begang oge kumaha hate eta nu ngajongklokeun teh hate kan hate kusut nu jual begah wujud dek gerelut kumaha hate segala rupa ge kumaha teh oh cing jadi guru amin jadi ilmu
wujudna kitu datna sifatna kieu geus aya parantos kantun asma jeung kaula pingaraneun anjeun gumantung kana warna pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu waduh dupi kaula Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi dupi apa pagawean anjeun wayahna pangnewakeun Arjuna Gramanian di pancuran Talaga Arum hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan sabab eta teh katenung ku jurig alah nyaan euy jurig jeung geuning sakti kumawasa tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna bapa tingali nu kumaha nu mulya teh anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana luar biasa idola tong hilap like komen sareng subscribe video abdi atur nuhun teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui sangeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapuseur daya amarta langsung ka nagara awa langit engke sarerea tepung di ditu dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awa langit dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima karunya Bima ayeuna dina embal salametkeun sangeusna di mandian langsung bawa ka awa langit di ditu kumpul siap Itu cenah nonton di ditu jadi nu payun Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi aya abdi Nurulung Nurulung rinit. alah sia Nurus Tunyung dupi kaula Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna geura buru-buru datang kitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia teh mangkelu siap ayo sabab Kresna teh pengaman dunya cing aya gawe gitu oh gaji begitu Gawe teu. gawe henteu yang busung nya siap banget ayeuna kaula bade mios pot dek milu ka bapa nu mana maneh Cing. bingung ge bayu aing Dia cing. Pengen lu ke mana, Kang? pilih hiji di antara anu 5 ieu saha anu panggede duit panggedena duit Anu rencem, Kang. nurencem nenek abdi mah rek milu teh ka nu reuncem Ngara teu susah. kuring mah kumaha tugas di pancer we geus milu jeung kaula ayo mari lu kabeh anjeun supaya ulah aya gangguan di jalan hayu dit mangga salametkeun Arjuna dah bapak kopieu teu sangka teuing bapak aing Benar, Kang. Da eta boga bapak. mak ngahep-hep we luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat Eta
salat Patri. Daya deui Kang. Akang bisa sholat. Geus apa? sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna Sholat Geuning. ai maneh tara-tara teuing atuh lain bener kedua teh jak. terus siap eueuh buruhna Si eta mah. naon heuh da kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana Nah, itu itu teh mah heueuh. abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat aya janji dekul mah eta mah teu turut muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngicilik we apa dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh Sok supaya kahartieun. ai salat teh tugasna aqimus shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun contohna batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau Kalau udah telepon, anjir cacak syariat teh nyai cager di Jakarta nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener dawala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir pulsa teh zakat. tara sodako tara nyieun kahadean ka batur kumaha lamun dewek daek sodako daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beureun jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun Saha paling suwe dijual. rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain anjing puasa dikeureuyeun tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat teu barang hakan ngabuleun maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber
nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah para sea Nahan lapar wungkul. jakat kalah beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-rang Siri omongkeun. Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam naha eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon Cing. jauh doang jauh Eta. aing ladang puasa teh eta we THR Nu dipelongna di THR. wah digadekeun kana urusan dunya paingan teu dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala Ah, pinter. gitu Pak syukur sok ayeuna mah urang gawe we salametkeun negara salametkeun pamimpin urang nyaeta Gusti Yudhistira anu peuting kerek diculik urang init gawe we nya Pak heuh urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam Sok atuh apikeun. itu bueuk nu teh kencarkeun karunya tong dikerem wae Cileuk. alu resep dek kana bueuk teh Nah, make resep kan. asa nempo potongan Asan pemotongan di Cidahu. bebeja heula ka ma hayu cenawa sok gerak culik raja kaula tapi saacana nyulik bakal dipegat ku kaula awas mah kaula nun bapak dek berjuang heula mah wilujeng kakang Semar